Rasul tek sazaman tek terakhir zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu zaman Kangjeng Nabi, zaman sahabat geus teu aya zaman tabi'in tos teu aya atsbat tabi'in etalah sok disebut mutaqaddimin. Antas atbat tabi'in kuari atsbat tabi'in na ieu kuari mutaakhirin terus kholaf ngaranna terus ka di atbat datang ka kibari ulama teh adalah penerus dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tuturkeun Kangjeng Nabi nah bere penerangan ieu jalan ke surga ieu jalan ka neraka bere tah kiai teh kan sakadar mere jalan kos kitu mere nyaho. Adapun kenu mere hidayah nama lain kiai lain wali lain nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Mentak hidayah teh kabagi tilu, aya hidayah teh kitu hidayah hudan, aya hidayah teh hidayah kitu kawiyan kekuatan puan, aya hidayah teh hidayah iyalah hidayah teh dibagi-bagi. Aya nu dibere kekuatan berpikir hidayah ti Gusti Allah, aya nu dibere hidayah teh kuat awak eta, aya nu dibere hidayah teh kitu kana kalurusan ieu berpikirna eta hidayah ti Gusti Allah. Hidayah ti Gusti Allah nah eta teh urang kudu bersyukur aya jelema dibere teh gagah awakna kemudian daharna ngeloba tinggal bersyukur bae alhamdulillah Gusti abdi dibere kuat dibere gagah haju daharna ge teger loba jasa batur mendeuleu tatangga cemi jasa abdi mah alhamdulillah Gusti kajen duit teu boga ge dahar gembul bersyukur ka Gusti eta jang naon eta jang bangunan ku Allah teh diterapkeun dibere gagah awak sia bangun tu masjid bangun tu majlis bangun sarana lamun ono kos kitu deus anu ngabangun aya dibere kekuatan teh otak bae hidayah teh otak bisa nya ngagambar kieu jurusanna kakarak jurusan kos kitu bae jurusan bangunan teknik dan lain sebagainya jalan jembatan dibere ku Allah. Aya anu bere otakna teh jang kendaraan bae aya nu dibere ku Gusti Allah teh jang ngabongkar masalah aya nu dibere ku Gusti Allah teh ieu kalehebatan otakna teh itu di mana manehanana dakwah jelema ngadarengkeun jelema narurut eta teh hidayah ti Gusti Allah sakadar kita metakeun pamere ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kuari sampaikeun Muhammad jalan nu bener nu di sorgaeun sampaikeun jalan nu salah nu pinarakaeun supaya jelas jelema teh supaya jelas mantak ge ditungtungan ayatna ieu wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabila sabilul mujrimin wallahu alam bimuradi wa kadzalika sakumaha tadi ku kaula nu agung cek Gusti Allah geus dijelaskeun dina masalah dakwah Kangjeng Nabi kita ngajakan kita nyampaikeun anu bener pisorgaeun nyampaikeun nu sara pinarakaeun basyira wa nadhirana nu pasilu kaula kuari cek Gusti Allah ngajelaskeun al ayati kana ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maksudna liyazharul haqqu supaya jelas hak kabeh dilaksanakeun walitastabina sabilul mujrimin supaya jelas jalan-jalan anu pidorakaeun neraka jadi supaya jelas ieu hak surga ieu batil neraka sampaikeun nyampaikeun disampaikeunlah ku para dai tinggal kurang dibere hidayah abantu sakitu bae. Ngan ulah sok haju hayang nu dakwah teh asal hayang ditegor ku Gusti Allah asal hayang ditegor misalna dakwah sanggeus dakwah hayang dianggap hebat hayang dianggap mulia ditegor bakal ku Gusti Allah jelema teu daekeun ngadarengekeun sebab naon aya muatan takabur di jerona ucuk di jerona okos kiai ngabahas zakat bae hebat
jerona hayang dibere zakat moal darek zakat jelema sebab aya muatan teu beres muatanana teu beres kuduna geus cara Kangjeng Nabi teh nyampaikeun jalan nu bener nu hak di sorgaeun nyampaikeun jalan nu batil jalan nu cilaka pinarakaeun adapun hidayah nama innaka Muhammad sanyana anjeun teu bisa bere hidayah ka umat anjeun boro-boro ka batur man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta sekalipun teu bisa Abu Jahal hayang kena menang hidayah ulah sok harapan bos kitu dakwah bae Muhammad walakin Allah yahdi may yasha tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun ku Gusti Allah mantak terus bae hidayah mah terus bae datang ka kuari aya nu ditambahan nu dikuatir datang ka maot aya nu diipiskeun nu dicabut naudzubillah min bizalik aya Yahudi asup Islam Kristen asup Islam Katolik asup Islam loba jasa geus bubuh budak Konghucu Protestan mah asup Islam tapi dibalikeun deui aya nu Islam asup Katolik naudzubillah Islam asup Protestan naudzubillah min kitu bae kitu bae sedih jasa kuari bae ge di daerah urang teh nu leungit balik saminggu kunaon barang ditanya ku indungna warenganan asup ka gereja asup Kristen iku hari ya Allah ya Rabb teu kudu jauh-jauh sekitar pasar Kemis ieu nu bebeja ka kula nu ceurik bae indungna nu ceurik bapana leungit 5 poe datang tanya ku bapana asup ka gereja aju ngomongna deui cek di gereja mah enak makan tinggal makan minum tinggal minum terus dikasih uang eta jelema bangsa tahapan SMP nu SMP aya nu SMA aya ji eta teh ulah kaget atuh hidayahna bae dicabut ku Gusti Allah hidayahna ku Gusti Allah jak anak itu pastor loba masuk Islam anak kardinal loba masuk Islam boro-boro di Indonesia anu dakwah teh terus bae suara adzan berdengung padege ku kabehan suara dakwah di televisi ambalaya koran majalah ambalaya aneh lamun Kristen Katolik asup Islam di Amerika na sorangan teu pernah kadenge adzan nu asup Islam loba eta mah urusan hidayah manda ulah sieun-sieun caci maki Kangjeng Nabi ku urang Amerika caci maki Kangjeng Nabi ku urang Perancis panas mah panas bae urang tapi pan teu bisa ngalawan hiji jauh kadua teu bisa gelut banget diserahkeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti Kangjeng nu Gusti abdi iman ka Kangjeng abdi cinta jasa ka Kangjeng andai kata kita perang ku Kangjeng ja siap jasa tapi kapan di Indonesia mancan waktuna perangnya ngakeun ka Gusti moal teu ku galedek ke urang ka Amerika ya dalekeun sing jalan guru janana tinggal tungguan bae boro-boro Kangjeng Nabi na Baitullah deuk dirusak ababil datang Kangjeng jeung lain kakara kuari di sinana dicaci makina teu tenang bae panas mah panas bae urang mah nya Amerikana eueuh bulena eueuh anak urang ge kagesek pelampiasan mah ini ngesek lurah daripada anak ini sia ieu cak urang naon nya pokona bule eueuh sia nu aya pada tuh ka lah pokona mah sia teh kepanjangan tangan bule goblok cak urang pan kikian amat teh wah kikian sia untung nama lurah bae korban ya Allah urang dengan pelampiasan atuh babari bae deh ka lurah bisa kacabat bisa janyana teh kepanjangan bule di urang mah tuh lamun ditarik-tarik mah ngan tetep ulah ke tunggu priwit aja di lapangan prit tembak penalti ulah wakat tetep bae aya komando ke wayah perang ke aya komando tetep bae aya jelema anu diuk di pasar jelema nu diuk di istana jelema nu diuk di hotel ulah kaget teman tak kurang lamun ke stasiun betul ramai di stasiun maupun ramai ya saja jelema sok aya jelema diuk kadeuna kalem bener aja oleh lalaga deketan kan nih bangunannya nada diupah orang itu buka duit lain lalagaan
Ulah kaget lamun di pasar kertas hujan, kemudian ngomolokot dadabut di tengah-tengah pasar. Sok aja lemah kalian sing ade deuleu lirikan mata. Jelema-jelema nukara itu Masya Allah, gitulah Allah nugas-nugaskeun. Aya anu di nukos kitu, aya anu di gunung, aya anu di laut, di bawah pimpinan dua manusia nu can maot. Hiji Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam, nomor kedua Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam. Dibuka ku kula besi poho tenang. Eta teh teu dimaotkeun ku Gusti Allah, jang naon ieu tah secara gaib teh aya nu ngurusan. Lamun di Irak kamari perang lobak muka aneh na luar biasa, lobana lain lobana ge lobana pisan. Hatta lobana arasuk Islam lain dakwahna urang Irak. Aya jelema tiba-tiba muncul, urang Irak lagi kageteun jelema ti mana eta? Datang der bae ieu namat ka deuleu matana doang make sorban, mawa senjata. Nembak Amerika kabur. Deui jelemana. Pan eta urang di berita teh pernah ngarekos kitu. Saha eta ti mana? Eta teh urang pade dulu. Masyaallah. Ulah kaget eta. Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Andai kata jelema ieu rusak kabeh engke aya anak buah Kangjeng Nabi Khidir, anak buah Kangjeng Nabi Ilyas muncul, tenang bae. Ulah sieun nu batak dipimpin ku 5 urang teh sieun perang teh naon sababna teu ngandalkeun strategis secara zahir. Emang ke dipimpin ku Bung Karno kitu urang ngandalkeun strategis zahir atuh henteu cek Bung Karno tenang, anda perang santai-santai saja cek Bung Karno. Tenang, nyantai saja. Nanti ada armada saya dipimpin oleh seseorang jenderal. Tenang. Kabehan bingung kan tentara, tapi ternyata bener. Mandak almarhum baheula ngomong. Aya jenderal, tapi lamun ka lembur teu jadi jenderal, tapi lamun ka kota jadi jenderal. Lain kula bae teh nu ngadenge, adik-adik kula ge tanyakeun coba. Tanyakeun ka adik-adik kula nu pernah ngadenge, aya jenderal biasa di istana luar biasa ketika jalan perangnya ngatur strategi, tapi ketika ke kampung lain jenderal, jelema biasa wau jeung urang ngaroko biasa, sagala main gatrik sagala. Baru apa? Masya Allah. Oh berarti dibalik zohir teh gorenganan aya nu kos karim. Mun lain nu mimpina wali cieun urang perang. Cieun tapi lamun nu mimpina wali tenang urangna perang bae waya pae mah pae bae teu perang ge tenang cak nyana tuh ieu teh geus kumaha ge kitu. Ngan nyana ngomongna ngeunaheun tenang aya bantuan. Terus Kanjeng Nabi waktu perang Badar emang kumaha? Emang kumaha kitu kabeh kan ciut atuh sahabat lantaran armadana saeutik sedangkeun musuh anu luar biasa cak Kanjeng Nabi tenang. Engke anda sekalian muncak bahasa urang mah bakal ningali nu turun ti langit. Perbedaanana hiji nyana make sorban ka dieu dibelikeun, kadua naik kuda. Ulah kaget bantuan ti Allah, malaikat turun ketika dibutuhkeun jeung diperintahkeun ku Gusti Allah. Udah mah hayu bae perang ke nu bakal ngalawan mah malaikat. Pan sahabat mantep biasa. Sahabat teh siap, cek jelas siap. Atur batak siap nama lain aing nu perangnya na. Lu batak menang. Tah eta contoh atuh eta teh ka Kanjeng Nabi atuh sangkilang kuari ge sarua bae. Hanya orang-orang nu paham lah. Nyaholah anu kitu bakal ngalaksanakeun mah tenang we perang-perang ke urang ulah sieun. Ben siap-siap merangan saha. Tentara mamalalodar ku Belanda tembak adu hantem lantaran atuh urang mah eleh latihan nage, tapi ketika dipimpin ku Ki Ahmad kadia sia ayo urang perang jeung Belanda balas senjata na kadia porosotkeun jalan Asia porosotkeun pelerna paneta ditunjukkan ditoksolkan make kali age make cucu kali age sutik satu wow alabatan kuda 12 kali kuda je
keluarga mun aya mah daek kurangnya atuh gagah-gagah ke pamajikan atuh. Atuh tadi Jawa Timur ke Hasyim Asy'ari belah dieu bae heula. Emang kumaha mata kayak jembatan merah teh gitu. Setelah terjadi eta ngamuk ke Hasyim Asy'ari sarua jeung eta kapan hanya dibere nginum ku ke Hasyim Asy'ari. Eta urang mun cerita sejarah NU jembatan merah bea. Tapi kan kadituna berontak dibere cai doang. Lamun jeung wali mah ngeunaheun bae, tenang. Mun tegas ulah sieun perang mah. Pokona mah we apa mah bae-bae ye. Ya Allah. Urang lamun nyaritakeun kitu pimpinan jenderal sakadar nyaritakeun strategi, tapi lamun urang dipimpin ku wali, masyaallah. Engke rupana rupa jenderalnya geus sarua. Sarua tenang di Indonesia melain sambarang toh memantak burung Garuda teh eta menangga istikhorohan para kiai, menangga istikhorohan para wali, timbullah burung Garuda. Mata kajun tinggu kumagi dipertahankan bae lain sambarangan menangga istikhorohan. Memantak lurah make burung Garuda salah lengkah burung Garuda nu dipapake punyana nu nyumpahan kanyana. Delegan mana aya naon kitu ruruntuk lurah nu beres eueuh. Deuleuh di umlah lembur ruruntuk lurah coba bae geus kula mah. Digelamna, digemborna terus datang ke pasar Kemis, datang ke Sepatan ruruntuk lurah mah Allah batan sampah. Naon sebabna? Lain ku masyarakat Garuda nu tempelkeun kunyana ngamuk. Kudu kurang cukup ku Garuda. Soeharto burung Garuda ngamuk. Habibi Garuda ngamuk. Pula sembarangan burung Garuda teh masya Allah mun dijelaskeun ku kula hiji-hijina Garuda ieu naon sukuna sisitna lain lalagahan emang kuna eta binika tunggal ika. Ngaji jadi goski. Lain lalagaan ulah kaget lamun di pasar kerutas hujan kemudian ngomolokot dadabut di tengah-tengah pasar sok aja jelema kalian